Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng siang sadayana, patepang deui sareng Ibu dina pangajaran basa Sunda. Dinten ayeuna Ibu bade ngabahas materi ngeunaan novel. Di dieu bade dijentrekeun wangunan novel. Novel nyaeta caritakan rekaan atanapi fiksi anu mere kesan lir enya-enya kajadian. Ukurana panjang tur loba bagian-bagianana dina novel mah. Novel diwangun dina wangun lancaran anu mangrupa karya sastra modern dina tradisi tinulis. Sanajan kaasup carita fiksi, dina novel palaku, jalan carita, tempat jeung waktu kajadianana bisa katarima ku akal sehat. Persis siga kajadian anu sabenerna. Benten pami dongeng. Caritana teh henteu asup akal, pami dina novel mah caritana asup akal. Dina eusi novel aya oge anu didasaran ku kajadian anu sabenerna, tapi eta kajadian teh ku pangarangna sok direka-reka deui. Di dieu aya ciri-ciri novel. Salesna hideuk tangtos uninga kumaha ari ciri-ciri novel teh. Anu kahiji caritana panjang novel mah. Tangtos margi sakaterang urang kan dina novel mah wangunna oge bukunya tangtos caritana panjang. Anu kadua tokoh anu kalibet dina novel caritana loba. Jadi seueur tokoh-tokoh dina novel pami. Nu katiluna alur caritana lega atanapi kompleks, bisa rupa-rupa atawa sababaraha pasoalan masalah dina hiji novel teh. Anu kaopat, caritana novel henteu lepas dina kahirupan sapopoe janten kajadianna teh bisa wae kaalaman ku hiji jalma sanajan henteu sadaya jalmi ngalaman kajadian eta, tapi tadi tetep caritana asup akal. Asupna novel kana sastra Sunda mangrupa pangaruh sastra Barat, utamana Walanda atanapi Belanda sawaktos urang dijajah kapungkur. Novel anu munggaran dina sastra Sunda nyaeta Baruang Kanu Ngarora karangan Daeng Kandaruan Ardiwinata atanapi sok disingget DK Ardiwinata dina taun 1814. Ieu minangka novel Baruang Kanu Ngarora pedalan munggaran sareng anu kaayenakeun. Sedangkan novel anu munggaran dina bahasa Indonesia judulna Azab dan Sengsara karya Merari Siregar anu medal tahun 1820. Ieu hartosna tangtos novel di Sunda langkung ti payun tibatan novel tina bahasa Indonesia benten ge di dieu teh duikeun ka genep taun. Mung sakitu lawungan dina dinten ayeuna mugia kahartos ku hidep sadaya. Hapunten bilih aya penjelasan anu kirang dipikahartos, bilih aya nu bade ditaroskeun mangga tiasa ngahubungi WA Ibu. Sakali deui atur nuhun kana perhatosanana.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.